Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Putri Fitriani, kelas 11 MIPA 4, tugas bahasa Sunda Biantara. Wilujeng enjing kasadayana urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu atas masihan kasempatan sareng kasehatan nu mana urang tiasa patepang rarai di acara ieu. Dina waktos ayeuna abdi bade ngadugikeun pentingna ngajaga kesehatan di tengah pandemi corona ayeuna. Urang sadaya wajib nerepkeun new normal jeung ngadisiplinkeun protokol kasehatan nu bari dikawal ku Polri jeung TNI. New normal nyaeta langkah cepet nanganan COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, jeung ekonomi. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM nyarios virus corona moal leungit ti bumi di waktos nu lila. Istilah hirup bareng leuwih tepat dipake daripada damai jeung virus corona. Hadirin cukup sakitu wae nu didugikeun ku abdi. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.